I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. What did you see? I saw a nun. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The Abbey has a long history. Valak. Not all good. What? Finley came down. Callahan's here. Sister, please. This way. Hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Zalfa Hervanya Putri ti kelas 12 IPS 2. Di dieu abdi hoyong ngabahas ulasan ngeunaan film anu judulna The Nun. Film The Nun nyaeta film horor supernatural Amerika anu disutradarai ku Corin Hardy sareng ditulis ku Kathy Dauberman. Tina carita Dauberman sareng James Wan. Alur carita nuturkeun Panita sareng biarawati nalika aranjeunna mendakan Rusia anu teu suci di Rumania tahun 1952. Di handap ieu aya identitas film The Nun. Judul The Nun, genre horor, sutradara Corin Hardy, produser James Wan jeung Peter Safran, studio New Line Cinema, distributor Warner Bros Pictures, durasi 96 menit, rilis tahun 5 September 2018 di Indonesia, basa Inggris. Di handap ieu aya ngaran-ngaran aktor jeung aktrisna nyaeta Taissa Farmiga salaku Suster Irene, Jonas Blockwood salaku French, Damian Bichir salaku Bapak Burke, jeung Bonnie Aaron salaku Valak. Salajengna kuring ngabahas sinopsis film The Nun. Film ieu nyaritakeun ngeunaan saurang biarawati ngora ngaranna Irene dimainkeun ku Taissa Farmiga jeung Panita ngora ngaranna Burke dimainkan ku Damian Bichir. Duana dikirim ku Vatikan bikeun naluktik mautna misterius saurang biarawati di biara Saint Carta di Romania. Kadatangan Irene jeung Burke di biara ngungkapkeun ayana kakuatan jahat anu kuat. Biara teh telah janten tempat konspirasi antara agama sareng gelap. Sareng aranjeunna kedah ngungkapkeun Rusia poek anu aya di jero sateuacan telat. Salila panangluktikan maranehanana Irene jeung Burke papanggih French dimainkeun ku Jonas Blockwood, warga lokal anu mantuan aranjeunna dina lalampahan maranehanana. Kalawan babarengan aranjeunna nyangharepan ancaman horor jero turpikasieun ngalarti ku biarawati jahat katelah Valak. Aranjeunna kadah ngajawab teka-teki sareng nyangharepan masa lalu anu poek pikeun ngurunkeun Valak sateuacan nyebarkeun karusak salanjengna. Dina lalampahan maranehanana kalibet dina perang jeung roh-roh jahat jeung teror gaib sejen nu nguji iman jeung kawani maranehanana. Saur kuring mah ieu film teh aya kaunggulan sareng kahengkaran. Nyaeta kaunggulanna atmosfer horor jeunun nyieun panonton ngageter tur sieun. Kitu oge lakonna alus teuing tina kesna syuting film alus. Film ieu bener dinikmati. Kahengkaranna aya seur teuing luncat anu ngageterkeun panonton sareng plot anu gancang henteu nyarioskeun latar tukang gareja sareng dana setan henteu ninggalkeun kesan anu jero. Handap ieu mangrupakan kacindekan film The Nun. Film The Nun nyaeta film genre horor ti Amerika Serikat. Disutradarai ku Corin Hardy jeung ditulis ku Gary Dauberman. Anu nyaritakeun ngeunaan biara Saint Carta di Romania anu mangrupakan biara terkutuk sabab hal goreng salawasna kajadian di dinya.
Film ieu kanggo rumaja tak langkung ti 13 tahun sareng disarankeun pisan pikeun anu resep film horor. Film ieu geus gross 309,2 juta US$ di sakuliah dunia sarta narima ulasan dicampur ti kritikus. Kalayan pujian pikeun pintonan sarta atmosferna, tapi dikritik pikeun naratif sarta loba adegan jumpscare-na. Sakitu wae tim Sungkuring, hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun jeung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.